sadar orang teh di mana? Oh, apa sih? Ini tentang cicing di jemuran bangkar warah hirupna. Budak teh kemana ya teh? Awal cerita lancek nu sagala belana kanu jadi adi. Waalaikumsalam. Di mana Jang? Mana Jang? Ngaji. Soleh gantilah baju. Mana geus di mana? Ngaji, Pak. Ngaji ngan duit. Kela, Pak. Jangan duit ge itu ngadoa mah mau lagi bebenangan teu ari. Tuh, Naon maneh ya? Belagu ke kolot teh. kapan beleguk mah? Ka budak minta terbalik, kita usaha budak mah balik ngaji. Jang mana gantilah baju aja. Cing, Pak, ka budak mah tong keras-keras teuing, Pak. Budak teh papatahan teh kanu bener. Lain di tita usaha nu terbalik. Panana naon kieu. Wah, we. Aduh, aing boga kolot teh kieu patut. Kalau nyontohan nu terbalik ke anak teh. Naon Jang? Iya, ya pelajaran online. Aleuh, sia mah katincak nyeri Pada liar ya. Nah, naon? Iya, ayat tugas online. Iya kumaha ieu teh. Kita nanya ke naon? Cirina Gunung Merapi nu aktif jeung nu teu aktifna kumaha? Tuh gampang Jang eta mah. Piraku teu apal. Apal gitu aya jawabanna kumaha? Gampang atuh. Kumaha sok? Cobaan miss call lamun aktif berarti Gunung Merapi eta teh keur aktif. Teu aktif mah berarti keur teu aktif. Liar. Lieur kumaha? Parah. Kena Jang, ka dieu lah yang minum teu kuat teh haus. Sok. Cok belajar cing bener. Nyong apa wae gawe ngan duit. Ini belajar, Pak. Cing, Pak, ka budak mah tong mamatahan anu teu balik, budak teh keur belajar. Ija, tulikeun. Cing balik atuh mamatahan ka budak teh. Kumaha maneh lieur Kumaha urang we, era tepuk tempeak, kalakuan kitu patut. Pak, kunaon, Pak? Aing mah. Siam. Oh iya, aya apa ini? Orang telepon lah. Di mana Halo? Ini sebuah di mana? Tadi iya, bro, kenal. Bro, jangan. Pak, kunaon, Pak? Buru tangan Pak Raji. Tidak lain kami. Tangan dokter, buru. Pak. Pak, kuat. Mane kade kadulur racing akur kumpas wae Salah kami tahu saya. Bapak! Bapak! Bapak? Bapak budang. Bapak? alah pacul di kebon bohong. Bapak! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten ya.
kalah. Ah. Dia tamu. RW. Lah pun kan wajang ngawagal ya PRW teh ya. Dari ulah di dia aya Di video dia. lain. Kumahanya RW. Iya. PRW teh kamanatan ti almarhum bapak Nuhun. perkawis pembagian saudara teh kanggo sanes warisan pangintennya Nuhun. kanggo titipan panginten lah ujang duaan kan terus ibu daya bapak mulai mengunakan bener ya teh ya sebagian anu kedari utarakeun ke PRW nya kagagalan di si almarhum bapak teh perkawis motor panginten eta mah saudara teh mangadiango kuduaan Nuhun. diango Banyak kuduaan. Lu bukan lagi orang itu mah. caranya Di dia awal mula loba pasea lantaran warisan. bapak tapi Oh, terus kebun sampo anu di itu anu si ujang ieu nu sok ngore duae pintennya ku PRW katinggal mah rada getol pinten ngore terus kebun sampo mah anu si ujang gieun bungsunya ya Nuhun bungsu. kebun sampo anu 40 tumak kurang langkung teh di dieu teh nyata dihapkeun nama Kajang Egi yang ian mah di dieu teh mung kebagian 3 tumak. Nah, sauti kayak orang licik. Bagi 2. Yang apa? Ieu kena ditekan kan penginten Ah, mung teuing naik kana ge teu adil. Kajang gitu kumaha bisa batu mah ya emang si roda teu adil di penginten ieu mah saur apa gitu nya sanesna nya wana sok kelola kuduaan gitu ieu namanya kelola we sangkot pakai kuduaan dewe bagi-bagi mendaftar ayeuna mah kelola we kuduaan nya tuh we. Ah, tahara yang teuing. Teu adil kieu di mana-mana ge adi mah kapamerean lanceuk. Si beda iya itu ya yang penginten serat ieu anu katitipan ti almarhum si bapak Ah, moal wara, Pak. Cenah heula we ke pada mieulah sareng ieu na. iya kumaha ieu kada ditawis penginten abdi kada ka dicana kapan Ya ieu mah keun bae we. Sampe maneh gede. Dan motor wayana tong dipake kumaneh kitu kumaha sok. ya nya kitunya PRW sanes kirang mun ini teh punten bisa tos ngawagalnya sadayana pamitnya punten jadi tos yang menunggu Ya. gitu kewara ieu mah nya Ya, tok cing arakur ieu mah tahara yang teuing. Iya, rek ka mana atuh? Ini ka mana? Beli kuota. Yang naon? Yang belajar. Di dia mimitina dulur nu tadina bela ayeuna malik nyewa. Mana tong kana motor, yuk bagian urang, yuk mah. Wayana. Mana mah leumpang tong hayang kana motor. Karasa pisan ayeuna mah dulur jadi batur jadi dulu. Ya aman, nggak sampai dari sekat air ya. Kalau jualan sih, kan kita bagian utang. Ya aman ini jalan. Duitnya, itu dibagi ya. Be, lain bersihan dulu ngalah teh. Dan disisikeun aduh. Nah, mana rek ngalah sampai di bagian urang? Teu urang meta. Ieu urusan tanggalan di itu diberesan deui. Iya, saha lahan saha ieu.
Ayo nama kesalahan seetik segala digede-gede. Pan kebon itu kudu diurus keduaan. Nya motor ku AA orang kita ngoret itu mah ngabersihan. Wayahna maneh kudu ngoret. Kudu sabetar hari si bapak keneh nya ka urang teh hari mah gitu. Naon sia ngalawan ka lanceuk? Ku aing foto sia viralkeun sia mau sampo di kebon batur. Sadar urang teh di mana? Naon sia? Mama sia, ini tentang cicing dijeng urang bangkar warah hirupna. Berapa deh? Jabani kurang ke rumah. Nah, enakan sampo. Bapak itu. Adi ulang kemana Ya, gitu Teangan punya tentang pura. Ini boleh. Ini aja dong. Aduh, jadi betul nanti kali aduh sampun naon menang nuruti lah kuat lapar tuh bedang sebelumkan dia Yang mana kernaon? lapar Ya minta hampura tadinya. Age lain ieu inget cek si bapak age dihapikeun maneh. Ieu curang tuang tanah air. Puranya ini jadi dulur jadi batur ya di dulur ima asalahnya. Hampura pisana nya. Tetap ujang tong aya izin nyawa ka nya. Curang kaina